barayakita.com. Anjar jeung rampok geulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum daung baraya sadayana ditepang dangukeun deui sareng dongeng anu kahaturkeun ti barayakita.com anu nuju ngahanca garapan dongeng dina judul Anjar kengeng Bapak Ahmad Rustandi. Kamari rengse seri 13 anu majeng ka seri 14 masih kene dina seri Anjar jeung rampok geulis. Mangga nyangakeun Anjar seri ka-14. Mitra kaum dangu sanggeus tepung jeung Anjar mimiti Mang Merbot ngicip-ngicip ilmu agama. Saterusna beuki halabhab lantaran beuki jero rasana beuki kareueut. Sakapeung mah nepi ka sok kamalinaan menekung di masjid leuwih ti misti. Naon maksudna paman teh? Ceuk Anjar barang nenyo Mang Merbot ngalakukeun peta kitu. Mang teh mun disebut kapelet teh mah memang kapelet. Nu jadi udagan ayeuna mah taya deui iwati nyungsi karedoan Allah semata-mata. Ceuk Mang Merbot mani daria. Mang perlu dikanyahokeun agama Islam lain agama akhirat semata-mata, tapi agama dunya jeung akhirat. Kusabab eta nu jadi udagan urang ge ulah wungkul kasenangan akhirat. Agama Islam teu ditujukeun keur jalma-jalma anu geus mampokeun dunya, tapi ditujukeun ka sakabeh insan. Kusabab eta ngahaja Islam mah dijieun agama anu panggampangna unggah jelema bakal bisa ngajalankeun karidaek jeung ikhlasna. Jeung deui dina ngajalankeun agama teu kudu ti poporose hayang kaleuweuhi. Pangeran mah henteu resepeun kanu kaleuweuhi teh. Kusabab eta bakal dibendon saha-saha anu wani nyulitkeun agama. Nepi ka agama Islam teh ngan bisa dijalankeun ku golongan-golongan anu tangtu bae, ku golongan ulama jeung jalma-jalma anu laluhung elmuna wungkul. Padahal tadi oge geus disebutkeun agama Islam teh agama keur sakabeh insan. Sumun kahartos, cik Mang Merbot bari ungut-ungutan. Zaman baheula rea kaum supi anu kesasar nepi ka aya boga pamadegan yen salat anu 5 waktu mah ngan mangrupa syariat keur jalma-jalma biasa anu elmuna cetek keneh. Ari anu keur luhung elmuna mah bisa ru'yat, hartina jonghok sarta makrifat ka mantena kalawan langsung. Teu kudu ku jalan salat anu 5 waktu. Eta pamadegan teh kacida kaliruna. Kumaha kaliruna teh? Cik Mang Merbot hayang geura-geura nyaho. Ari salat teh mangrupa salah sahiji syariat Islam anu wajib dijalankeun ku sakumna umat Islam anu takwa, ku sakumna muttaqin, teu diwiji-wiji, teu diwilah-wilah, boh keur ulama boh keur jalma awam, saperti kaunggal dina dawuhanana. Muttaqin teh nyaeta anu percaya kana barang-barang gaib jeung anu ngadegkeun salat. Ari salat eueuh deui salianti anu dicontohkeun ku Rasulullah. Ari Rasulullah apan teu nyontohan salat fardu salianti salat anu 5 waktu dina sapoe sapeuting. Jadi lamun aya boga pamadegan yen salat anu 5 waktu teh teu perlu, eta geus ingkar tina syariat Rasul. Jadi syariat teh penting lantaran lamun anu diudagan hakikat tungkul bari ninggalkeun syariat pincang ngaranna. Numatak mang teu kudu kaleuweuhi lantaran anu kaleuweuhi mah
batan menang pala, anggur menang palu, cek Anjar. Kahartos, cek Mang Merbot bari ungut-ungutan. Kitu deui Mang kudu inget, yen amal soleh teh lain ngan bisa kapanggi dina hablum minallah, tapi oge nyampak dina hablum minanas. Amal soleh teh lain ngan salat, zakat jeung mau ngahaji wungkul. Upama urang neangan kipayah keur makayakeun anak pamajikan eta oge kaasup amal soleh keneh, sarta bakal menang ganjaran lantaran neangan kipayah sarupa kitu eta oge diwajibkeun na Quran. Kahartos laras gitu, cek Mang Merbot. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Sanggeus nanyo Mang Merbot bangun ngartieun jeung bisi boseneun, Anjar nyalengorkeun caritana. Ari emang kunaon tara katinggal deui latihan main po? Emang mah geus teu hayang rungkuna krengkenek deui. Ayeuna mah geus kolot, geus serang padung, cek babasaan teh mah. Tos pugu baheula atuh diulik teh ngan wungkul kabaraga julan. Ayeuna mah hayang babalik pikir, moal ngagugulung bae kadugalan sareng kajagoan, tapi hayang kenging karidoan mantena. Sareng deui nurutkeun pangalaman emang nu katukang-tukang, bisa main potengan sakadar nambahan dosa, ngukut dir sareng takabur. Cek Mang Merbot. Ulah ganjang-ganjang ngahurun suluhkeun kitu Mang. Main pote lir kujang dua pangadekna. Kaiji main pote boga pancen keur ngalemeskeun budi, kadua keur ngajaga diri. Sok loba anu bisa main ponakeun teuing kana pancen anu kadua. Tapi kaantukna lain ngajaga diri tapi nyerang kanulian. Naon sababna nepi ka kajadian kitu? Taya lian lantaran teu didasaran ku kalemesan budi. Nepi ka mangprung pinuku kata kaburan, jadi salah main pona. Kahartos, namung ari keur emang mah geus teu aya gunana ilmu penca teh. Da moal gelut, geus kolot. Cek Mang Merbot bangun bener-bener mungna. Da lain keur gelut atuh, apan dawuhan Rasulullah oge, neangan ilmu teh wajib timimiti gubrag nepi ka liang lahat. Bisa jadi keur emang mah teu perlu deui. Memang kitu Mang, kuring oge kungsi ngalaman seperti emang ayeuna. Baru nya Mang, sanggeus kuring hasil nyumponan amanat anu jadi aki sarta hasil ngaluruh indung, kuring ngarasa papancen teh geus rengse. Ku kituna ilmu penca teh karasana geus kurang gunana deui. Nepi ka boga niat micen sagala kabisa, sarta ciga emang ayeuna anu dituju ngan karidoan Allah. Tapi ayeuna ngarti yen karidoan Allah teh lain ngan nyampak dina hubungan urang jeung mantena, tapi oge nyampak dina hubungan urang jeung sasama manusia dina hirup kumbuh. Agama Islam teu nitah sangkan urang nyingkur misahkeun maneh tina karamian hirup kumbuh sarta anteng-manteng ka mantena. Tapi sabalikna, dina anggoning menteng teh sawajibna ngigelan hirup kumbuh ieu. Urang sawajibna seli asih, sabeungkeutan sarta seli tulungan jeung batur salemur, batur sadesa malahan mah jeung sakumna umat manusia. Sumuhun kahartos, cek Mang Merbot. Ku sabab eta ras kuring inget kana terusna tina ayat anu disebutkeun tadi ngeunaan muttaqin tea. Salian teu kudu percaya kana barang-barang gaib jeung ngadegen salat teh oge kudu ngabalanjakeun rezeki anu ku Allah geus dirizkikeun. Pikeun kuring mah kalungguhan jeung pangarti ge kudu dimangpaatkeun keur kamaslahatan sararea. Bisa jadi pangarti main poteh geus teu pati penting keur urang mah,
tapi nah urang geus ngamangpaatkeun pangarti urang keur nulungan anu lian. Mun elmu ngan diajangkeun keur kepentingan diri sorangan wunggul mah be atuh kacida hawekna. Sedengkeun ari hawek teh eta teh kacida dicelana dina agama Islam. Mitra kaum dangu sigana omongan anyar ieu keuna kana mamarasna. Ti harita Mang Marebot salian ti diajar ilmu agama teu tinggalkeun ngulik ilmu penca. Lantaran geus aya dasar tadina atuh hasilna rada mokaha oge. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu cag heula ngeunaan Mang Marebot sareng Anjar nuju uplek neuleuman ilmu agama. Ayeuna urang nyarioskeun di tempat sejen. Mitra biasana dina 3 bulan sakali Anjar sok merlukeun ngalongo ka urut tempat Kiai Ngesti dina keur jumenengna. Keur manehna eta tempat teh mangrupa paninengan. Nya di dinya manehna kungsi digodog lahir batin. Tempat resik anu dikurulingan ku leuweung teh sanggeus ditinggalkeun ku Anjar sapopayana ditungguan ku si Mawat. Maung kukutan Kiai Ngesti geus 2 kali Mang Marebot dibawa ka patempatan eta. Saprak pamajikan Anjar gede beuteungna tug nepi ka ayeuna sanggeus anakna umur 3 bulan. Anjar acan ngalongok deui. Jadi kira-kira geus aya kana 6 bulanna meureun. Waktu pemajikan anak kandungan geus gede hariwang rek ninggalkeun teh. Ari geus brojol budakna hoream init-initan teh da salian ti melang teh anu kakareboga budak mah teu beak-beak sono hayang nyonyoo resep ku ngadenge haohakengna. Hiji poe Anjar bebeja ka pamajikanana rek ngalongok si Mawat. Initna teh seperti biasa dibaturan ku Mang Marebot. Henteu tutumpakan maklum merek asup ka leuweung gerotan anu rarupek ku tatangkalan raremet ku aakaran. Lantaran lempangna langka eureun-eureunan jeung gancangna anger ngan 2 poe katiluna geus cunuk kanu dituju. Barang breh teh Anjar ngajenghok lantaran imah teh sakuringna geus dipager di kandang jaga. Nenyok keanehan serupa kieu Anjar mere isyarat ka Mang Marebot sangkan ulah wa kageru atawa nyieun tindakan naon. Cek itunganana tangtu eta tempat geus digadabah ku nulian. Bari sulunap salenap neangan panyelindungan Anjar jeung Mang Marebot ka katayepan ngadeuketan lawang kandang jaga teh. Tina rungkun anu buni Anjar nyerangkeun ka lebah dinya. Didinya ngebedegah hiji jelema dedeg jeung jamrosan siga nama keur ngajaga. Anjar nyalingkar ka tukang. Di lawang tukang ge aya nu ngabedega sarua dedegna, sarua jamrosna. Bari ngantelkeun curug kana bibirna sarta curugna ditunjuk-tunjukkeun kana taneuh. Anjar mere isyarat ka Mang Marebot sangkan ulah geruh jeung tetep cicing dina tempatna. Geus kitu manehna singkil ngan sakolepat celeng. Ngaluncatan kandang jaga anu luhurna aya kana 2,5 meterna. Cek nu bohong mah siga anu ngalayang hiber. Dina nepina kana taneuh clek ciga kalakai murag. Henteu ngaluarkeun sora saeutik-eutik acan. Barang antal kana taneuh jugjug gadenge sora mau ngagaur. Anjar gancang mali kalebah sora anu ngagaur teh. Sajongjongan melangak lantaran sono pacampur jeung sedih. Sono peda geus lila teu panggih. Ari sedihna pada si Mawat aya dina kayaan sarupa kitu. Si Mawat dicangcang beheungna geus dirante. Buntutna tinggal sauted. Sidi geus aya anu neuteuk. Panona anu katuhu pecak siga tapak nyolok. Tadina Anjar moal ka geruh rek nyilidik heula kumaha dumukna. Tapi barang nenyo sobat satyana aya dina kayaan anu sarupa kitu pikawatireunana. Ngan heat bae mesat si careha munding. Bayaran teteh disabet ceprut pegat.
Simawat digabrug cepanon anyar ngemmeng. Simawat gegauran mun bisa mah hayang cerik meureunnan. Bakatku atop campur sedih. Kunaon mawat? Hampura bae kula rumasa tamelar. Cek anyar pegat-pegat lantaran anu nyelek dina ti corona. Sirah Simawat diusapan. Simawat malik ngalemetan bari teu kenat gagauran siga anu nganaha-naha. Anyar beuki ngangres. Ngadenge ribut-ribut juljo ti unggal juru jelema daredeg. Gobang anu rarubak geus dilalugas jumlahna aya 7. Anyar dilingkung ti unggal mazhab. Anyar mamener kuda-kudana. Sedengkeun Simawat geus taki-taki digigereunana. Anyar gancang ngambekan lalaunan keur mepes amarahna anu geus naek kana sirah. Si Careha Munding tetep dicekel. Teu kaburu diasupkeun kana sarangkana. Nu ngariung beuki deukeut kabehanana mun cereng ambekanana ngaharegak. Saha si laing wani-wani ngulamprang ka dieu? Ceuk anu saurang. Har, bener lu nya teh geus tibalik. Beurit anu ngilu nyiruk wani ngusir jelema anu rek asup ka imahna. Anyar ngajawab ku si Loka. Nu tujuhan ngartieun yen anyar teh tangtu anu boga patempatan. Dasar barangasan pok deui ngomong tarahal pisan. Bangkawara bebenyi teh nganggap beurit sia ka aing. Jor geura mantok nyawa sia tapi awak teu menang digubug. Anyar saukur seuri anu tujuhan beuki ambek ngarasa dilalece. Suruntu tujuhanana muru bari hohoak gobangna diheumat. Nu diarah nyaeta sirah Anyar. Simawat ku Anyar gancang dijungjungkeun, lung dialungkeun ngaliwatan sirah anu rek nararok. Simawat geus kaluar tina pangepung. Bubuhan maung ragragna teh tangtu sukuna ti heula, atuh teu karasaeun nyeri naon-naon. Nanya badog anu tinggal rilap murukana sirahna Anyar henteu keder. Barang kerasa ngegeleser angin nyesep lebah mun-munanana, Anyar ngelok bari muntirkeun si Careha Munding luhureun sirahna. Trang, 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 kadenge suara 7 kali. 7 gobang keuna kana si Careha Munding. Tanaga Anyar dina muntirkeunana kacida capes sarta tarikna. Anu narok tujuhanana ngarasa komper leungeunna. Bedog anu tujuh teh rumpung ngan kari sepotong-sepotong kasabet ku si Careha Munding. Sajongjongan anu tujuhan ngahneng pada helok. Bulu punukna narangtung sarta kesang tiis mimiti bijil. Dina keur ngahneng kitu Simawat teu leleda bari ngagaur nekuk punuk saurang di antara anu tujuhan. Tuluy digebig-gebig atuh punukna dewol. Tongongna rangsak barangna nyobaturna ditekuk Simawat. Nu duaan rikat narajang Simawat ku bedogna anu ngan kari sapotong. Nu hiji keuna kana lebah ti corona, nu hiji deui lebah beteungna. Bari ngagaur Simawat ngecengkang tuluy kokosodan. Anyar rek muru tapi diharalangan. Anyar geus bea kasabaranna nenyo Simawat geus ngabugigag. Nu ngarepung ngabijilkeun jurus sonara sonari. Jurus nungan bisa dipetakeun paling saeutik kuduaan. Siasat ke ngagencet seperti gunung sonara sonari rek ngagencet dasa muka kawas dina lalakon Batara Rama. Saurang nyuruntuh ti hareup rek neungar beuteung Anyar. Saurang deui nyuruntuh ti tukang rek neungar wobokong Anyar. Ari anu duaan deui narajang ti kenca katuhueun. Nu saurang nyabet suku, anu saurang deui nigas beuheung Anyar. Ari nu duaan deui narajang ti kenca katuhueun, anu saurang nyabet suku, anu saurang deui nigas beuheung Anyar. Nenyo ditarajang ti opat mazhab, Anyar gancang luncat ngaluhuran tungtung gobang anu rek nigas beuheungna. Sirah anu rek neungar ti tukang cedak diadu jeung sirah anu rek neungar ti hareup. Mangkani geus pada-pada meakeun tanagana. Data di nama nu dimaksud teh sangkan sekali neungar beuteung Anyar bisa merejel amuradul. Lantaran Anyar kaburu ngajeleng kejerot bae mun empunan diadu jeung mun embunan. Kejerot sigaan bucat kalepek pae harita keneh henteu sakaret heula. Bari luncat dina turuna Anyar kaburu keneh najong gado anu rek nigas beuheungna ku suku katuhuna. Ari leungeunna siga alap-alap rikat modilitkeun beuheung anu rek ngababar sukuna. Duanana ge ngan kaburu ngagoak saeutik. Eueuh anu salamet, nu hiji carehamna pasiksak, nu hiji deui beuheungna ngulahek. Nu duaan deui anu tadi narajang Simawat barang nanya batur-baturna ngaranna panasib siga kitu
pecir luncat. Tapi anyar gancang nyokot batu opat siki. Gedena sarua jeung siki salak belewar di baledogen. Merenah lebah cecekolanana. Kudupluk labuh mani nangkub. Anyar luncat celek ngajanteng hareupeun anu nangkub. Pok nanya, "Saha maneh?" Tapi batan ngajawab kalah ka ngajebian sangkan anyar amek. Di jero imah kadenge ting gurudug. Anyar ngaringeuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Anyar muru si mawat geus ngalengerek bade digoya-goya sirahna diusapan. Hatena beuki ngeri ti korona nyelek lantaran si mawat teu usik-usik. Mawat cik anyar maningalima. Keur jongjon ngusapan ti jero imah kadenge aya nu ngadengek sidik sora awewe. Anyar gancang muru kalebah datangna sora meh teu percaya kana tetenjoanana. Anyar gigisik bisi ngimpi tapi sidik lain ngimpi. Di jero imah kasampak aya awewe opatan ngarola keneh keur kokosodan. Beheungna meh sapat getih burah bareh dina palupuh. Sarjan minang ngalaman tarung jeung minang manggihan anu araheng, tapi kakara ayeuna manggihan katelengasan bangsa kitu mah. Astagfirullahalazim. Nah aya telengas-telengas teuing. Anyar nepi ka bibiri-gidigan tapi gancang ngusap beungeut bari ngamekan neken tarasaanana. Barang keur ngajengjen kitu diburuan ka ciri ku juru panonna aya kalangkang ngolebat. Anyar malik berbet anu ngolebat diudag celeng luncat kana kandang jaga. Celek luhureunana bari tumpat tempok ka sakurilingna. Anyar ngagorowok, "Mang Merbot, tewak!" Ngagorowokna bari terus muru ke tempat tong terangna pakarang diadu. Kasampak Mang Merbot keur silih tigas, silih kadek, silih tarok jeung jelema cengkrang. Mang Merbot meunang tanaga. Mun pareng gobangna diadu anu cengkrang mani ngadayak dag bae. Sedengkeun Mang Merbot mah namleg teu ngised-ngised tina tempatna. Tapi musuhna meunang dina karikatan jeung rada pelit teu daekeun ngadu gobang lamun teu kapaksa mah. Kulantaran duanana pada ngabogaan keleuwihan sewang-sewangan. Atuh tarungna teh sabanding papak. Ku anyar geus kajudi yen nu tarung jeung Mang Merbot ayeuna maksud utamana lain rek ngarubuhkeun Mang Merbot, tapi sakadar neangan jalan keur mangpret mabur ka tengah leuweung. Sanggeus nyaksian kejadian anu kacida telengesna tur pinuh ku tanda tanya, anyar boga keyakinan yen tangtu eta teh kabehanana miboga kasang tukang anu perlu dibuka. Kusabab eta anyar kacida butuheunana ku jelema anu bisa mere keterangan nyingkapkeun lalangse ieu, sarta jalma anu diharapkeun bakal bisa mere jawaban. Ngan kari hiji-hijina nyaeta jelema cengkrang anu ayeuna keur tarung jeung Mang Merbot. Gancang anyar ngomong, "Mang Merbot ulah diperenan, tewak hirup-hirup." Mang Merbot ngaringeuh kalebah anjar nempi ka pamuseuran pikiranana kaganggu. Dina keur balangah kitu musuhna rikat nigas beuheung Mang Merbot. Mang Merbot ngan kaburu tungkul ikatna kasabet nepi ka ragag. Borelak sirahna bolenang ngagurila patejo ku panon poe anu kakarek satumbak luhurna di belah wetan. Rai kesang tiis biji tina sakujur awakna bakat tingkureuwas. Memeh Mang Merbot ajeg deui. Musuhna geus ngaheumatkeun bedogna rek narok sirahna. Teu pubuguh bedogna pluk murag. Sungutna calangap kawas anu rek ngagoak teu kebat. Musuh Mang Merbot ngajengjen. Waktuna nyomang Mang Merbot yang harupan bahaya, anyar gancang nyangkot batu segede indung leungeun dibaledogkeun kana walikat si cengkrang. Merenah kana urat kokomperanana nepi ka leungeunna leuleus. Nenyo musuhna jengjen Mang Merbot teu talangke gancang ngadupak blak nangkarak. Mang Merbot terus ngarontok, maksudna rek nyekek tapi kapegat ku anjar. Mang Merbot hirupan, rea anu rek ditanyakeun. Mang Merbot mani mentegeg, da karep nama hayang ngaleyak minangka ngenjarkeun amarahna. Bari nangtung kumisna nangkrak teh didudut grubug. Anu bogana grubug. Ku anyar di deketan terus ditanya, "Samaneh?" Nu ditanya ngabetem, "Sa sia teh, sok jawab."
Mang Merebot merongos datang deui sugana. Sanajan unggal poe di rautan ku Anyar, ih keke bae sok kelepasan. Nu ditanya anggur nyerengeh ngece. Sia teu ngajawab sugan kudu dikieu, sarantang gempleng. Pipi anu kenang karak dicabok. Nu ditampiling kecrot nyiduh. Ciduna getih sarta huntuna dua ka bawa. Mang, istighbar mang. Ulah dikakaya kitu. Anyar gancang nyarek. Mang Merebot nyelemes. Padahal hatena mah mentegeg. Sama teh. Tapi tetep nu ditanya teu daek ngajawab. Anyar ngahuleng. Mikiran piakalin sangkan nu ditanya daek ngajawab. Rek ngajawab atawa moal. Nu ditanya tetep ngebetem bari ngece. Anyar ngareret mere isyarat sangkan Mang Merebot maju ka hareup. Sugan kudu dikieu teu anta parah deui. Nu keur nangkarak teh dikaleketek cangkengna. Atuh gugurubugan bari disada. Aduh gatek sia. Rek ngaku atawa moal. Cik Mang Merebot bari terus ngaleketek. Cik nu ditanya bari pepeta nyaritakeun teu bisa ngomong. Eureun Mang Merebot cek Anyar. Pego maneh teh? Anyar nanya deui kanu ngagoler. Nu ditanya ungeuk. Anyar beuki mentegeg. Lalangse lain tamah nyingrai tapi tambah rekep. Anyar nanya, "Sa maneh teh?" Nu ditanya ngajawab ku isyarat. Maksudna yen manehna teh badega di eta patempatan. Saha dunungan maneh? Nu ditanya pepeta ngeset-ngeset leungeuna kana beheungna bari gudag-gideg. Maksudna leuwih hade kuring dipayahan batan kudu nerangkeun hal ieu mah meureun kitu maksudna. Anyar rada pusing. Mang Merebot gancang ngaleketek deui. Atuh anu dialeketek teh auh-auhan sarta bari pepeta janji rek nyarita saterabasna. Kurang leuwih kieu maksudna teh. Manehna teh badega di ieu patempatan. Nu manehna nyaoma watak dununganana anu bengis leuwih ti 1. Datangna dununganana tetangtu aya saminggu aya sabulan sakali. Kusabab dununganana talengas leuwih ti misti atuh kaharti upama manehna katut babaturanna milih maehan maneh tibatan kudu buka rusiah. Ari sababna dihirupna ge ari geus ngucang ngaceh rasiah dununganana mah tangtu ku dununganana bakal dipaehan. Jeung deui lamun dipaehan ku dununganana mah lain dipaehan sekaligus tapi dikakaya heula. Ari awewe anu opatan eta teh selir dununganana. Parentah ti dununganana lamun aya musuh narajang jeung teu kuat tibatan taluk jeung buka rusiah leuwih hade maehan maneh. Mun perlu selir-selirna oge opatanana kudu diparagatkeun. Nya kuleungeunna pisan selirna opatan teh ditojos beheungna. Ari si mawat ku dununganana ngahaja dikukut dipake latihan silat. Lantaran si mawat minang mugen teu daekeun ngalayanan ku dununganana ngahaja digagalak. Ngarah bayangan. Sakali ditonjos panona, sakali ditek-tek buntutna. Ngadenge carita Ki Pego kitu, Anyar ngan bati mentegeg. Nunang karakter dihudangkeun serta urat walikatna diurut nepi ka cager deui. Ari Mang ayeuna rek kumaha? Cek Anyar. Manehna pepeta anu maksudna geus kagok buka rahasia. Mun rek dipaehan genaprak, mun moal menta ditangtayungan. Anyar kacida bungaheunana lantaran Ki Pego aya tanda-tanda rek babalik pikir. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Sanggeus baradami tuluy ngali kuburan sababaraha hiji keur ngubur anu maraot katut bangke si mawat. Kira-kira mangsa lingsir ngulon ka kararengse. Kesangna mungah luut leet. Anyar mikir dina hatena, baheula ieu tempat kacida mulyana, pantes lamun dipiara di hade-hade. Tapi kiwari geus jadi penyumputan anu dolim. Dipake tempat rucah ngalajur nafsu. Selain ti eta si mawat geus paragat sarta ingon-ingon sejena geus ledis. Leuwih hade urang sirnakeun sakalian.
Dibarung kunya langkung Cipanon lantaran nineng karena pengalaman ka tukang-tukang didinya gerbay ku anyar saung katut kandang jagana diduruk. Napi ka tengah peuting seuneu ngababala di tengah leuweung. Ti lemur-lemur mah ngan katara hibarna da puguh leuweung teh kacida rekepna sarta kacida jerona. Mitra kaum dangu. Cag anyar seri ka-14 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah urang lajengkeun ke ka seri-seri anu salajengna. Antos bae. Hatur nuhun baraya wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com